ayam sapiacana datang pesan makan juga makan. Jadi dia di satri, ya satri, tok makan juga. Matur serangan ya, matur serangan. Bisa ngopi, ngopi. Kita besi kamu datang manten. Saya takutnya cerangkong gitu. Saya juga nyangka ini cerangkong gitu. Jauh. Itu keamanan klimatnya tilu, kita udah coba ke zaman. Buat tak hijau. Ayo, ibu-ibu saudara. Ayo Tuh, satu keluar. Tuh. Gampang ngopi mah gampang. Mama ini cari mana? Kayak no biru ayah no biru kecil. Kan dietan kayak Teh siang mana? Insya Allah ya. Motor. Ngarep teh. Motor. Saya tengok sore kan kok sampul ke teh. Ayo kirim ke biji. Mbak, maksudnya apa Mbak? Kasih tahu ya, Mbak. Kela. Kredit. Lauk, lauk. Lagi. Tak kan apaan sih tak? Tak kadinya ada daging kadi. Tuh. Daging. Nah, tukang lagi. Di mana? Ada. Tapi banyak banget. Ya, plastik di mana sih dia, Cang? Plastik sayur, kan? Ada kepanan. Ini kepanan ya. Mana? Oh, itu. Ya, itu dipercepat memang kan. Ini apa motoran kayak? Motoran baik. Kirim tuh sama mana? Ontos.
Dia klasik nak.
وبارك عليه. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kalian puji syukur ke Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu sarambongan di Ciamis Parantos dugi kapayunan urang di Balandongan Sehibul Bet Bapak Darip Sinaran Ibu Yani kalayan berkah selamat katingali euyeup cacanakan ku urang sadayana mudah-mudahan tangka keberkahan dicap kana janji dua insan anu aya di Bapak anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Simkuring yang ada di payun kurang ngawitan acara supaya penyang kolong karawakos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam buah kalayar nu ngajawab salam siga nu candalahar. Didoakeun kusim kuring anu ngawalar salam sing tiasa munggah haji sinarang kapeser mobil Avanza. Wih hayang sarua. Wihan sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah la haula wala quwwata illa billah. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ahalla nikah wa karoma sifah wa anzala rahmah wassalatu wassalamu ala sayyidina ummah. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala minasyahidin wassakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati paman rogiba an sunnati falaysa minni. Wa qala aidan man ahabbati kana ma'i fil jannah. Puji nu janten panghias diri pamager iman sinareng takwa anu aya di jero ati sanubari dina raraga walimatun nikah jang dede sinareng neng Pima Utami anu dihadiran ku para kiai sinarang bapak-bapak sareng istri-istri oge tega kantun aki-aki sareng nini-nini. Sholawat sinareng salam ka Kangjeng Nabi. Mudah-mudahan orang di alam dunia kenging sapaati Kangjeng Nabi, di akhirat janten ahli sawargi, amin. Puja nu janten panghias rasa pamager jiwa iman sinareng takwa ka Allah Subhanahu wa taala. Dina raraga walimatun nikah jang dede sinareng neng Pima
anu dihadiran ku para alim ulama sinarang aparatur desa, wabil khusus Bapak Kepala Desa, oge teu hilap ibu-ibu sinarang bapak-bapak, para pemudi sinarang para pemuda, henteu kakantun ku janda-janda nya nu hadir di ieu patempatan malah mandar sholawat ka Kangjeng Nabi anu mulia di dunya kenging sapaati Kangjeng Nabi anu mulia, di akhirat janten ahli sawarga, amin. Para alim ulama anu aya di jagat marca pada alam dunia, wabil khusus anu ngagaduhan wewengkon Bapak Ustad, Bapak Kiai di Lembur Ciawi Purwakarta, pidoana ti sadayana mudah-mudahan sing panjang yuswana, amin. Barokah rezekina, amin. Saroleh murang kalihna, amin. Sehingga tiasa nyaangan ka urang sadayana dina bidang ilmu agama, amin. Allah ya robbal. Bapak Kepala Desa sinarang setapna anu direncangan ku Bapak RW sinarang Bapak RT anu digawe rancake anu sok nyontoan ka masyarakat lalaki sinarang masyarakat awewe, teu kakantun bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, para pemudi, mudah-mudahan dina saah ieu urang sing aya dina kasehatan jasmani sinang rohani, amin. Hadirin anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, pribados ngadeg ti payun atas nami pembawa acara langsung wae penerima rombongan calon besan ti Ciamis. Alhamdulillah sahieu urang ku Allah Subhanahu wa taala kalayan kempel sehat jasmani rohani tur salamat di perjalanan, amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Salajengna pribados punten sepuhnya da ari kawajiban anu gaduh bumi mah pribados gancang nampi gewat narima kawajibana hiji kedah nalek ieu teh sepuh rombongan teh sabarjang tos terang urang tadahul cek agama mah sepuhnya kana tos janji pasini ti bulan anu kamari nya jeung abdi urang tadahul we adat kebiasaan urangnya linggih ti mana asal ti mana maksud tujuanna bade naon eta nalek. Kadua anu ngagaduhan tamu mah khusus Kang Darip sinarang Teh Yani kedah ngarapek mangga Bapak Ibu bilih aya cai sinarang cauna manawi kanggo dipayun tacan aya caina kuah sinarang kuehna rasa kuah kueh Ciawi gitu. Anu katilu mudah-mudahan sabadana reng seijab kabul pibados karombongan miwarang cacape gitunya, mudahan ya ngajantenkeun kabarokahan urang sadayana. Salajengna pribados kawakilan ku Bapak Darip sakeluarga sedang Ibu Yani nyaeta nyanggakeun salam silaturahmi ka sadayana rehna Allah Subhanahu wa taala dina saah ieu nepangkeun dina ending ieu kalayan moncorongna panon poe ti palehwetan ngagebrai ngabukakeun dua hate dua insan anu gagah nyaeta Jang Dede sinarang Neng Pima anu bade ngadahu ngarumah tanggi gitu atuh supados tong nyangkolong kana waktu semantawis pribados nyangakeun kawawakil sesepuh di rombongan waktos sinareng tempat ka sumanggakeun mangga Bapak Barosan Bapak durang hormat tepang nih serang beribadah mangga sepuh. Assalamualaikum.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring rupina para wargi sadaya tos saya pun nyarios saudara senama. Saking ku partos akrab kapungkur ti payung partos penak ayeuna tos teh asa-asa deui. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri ngadin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Simkuring ngaturkeun nuhun ka pamirsa pematur waktu penata acara anu mana mantena parantos masihan waktu ka simkuring kanggo ngabukakeun gerentas sate simkuring mawakil selaku ti wargina panganten pamaget calon panganten pamaget sakali ti Ciamis. Shalawat mangga urang sami-sami manjatkeun puji sirang syukur kadat Allah ilahi rabbi anu mana mantana parantos nakirkeun ka urang sadayana tiasa kumpul riung dina raraga walimatul urus ieu kalayan mudah-mudahan urang sadayana kumpul riung ieu aya dina ridona Allah Subhanahu wa taala. Shalawat sinareng salamna Allah mugia dicurah limpahkeun ka junjunan urang sadayana habibana wa nabiyana nyatana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kulawargana ka sahabatna ka tabiin tabiat anu tumut sareng taat kana ajaran mantena turta ngalaksanakeun dugi ka urang sadaya selaku umatna muga-muga urang sadaya jaga kaing sapatu hormat mantena amin ya Allah ya rabbal alamin. Saat ajana simkuring maparkeun maksud sinareng tujuan simkuring sok sanaos para wargi saupamina menjantan MC tinaroskeun oge simkuring bari maparkeun angkat ti Cikarang teh simkuring teh jam 7 kalersan dugi ka dieu kana setengah 10-an lah malihan wargi-wargi sadaya nu tak setaran karimah Kang tebih-tebih teuing cenah di mana dik cenah kitunya nya panginten alhamdulillah aya dat erudat mantena Allah urang tiasa kempal ngariung dina raraga pernikahanana sakaresana pun anak nyaeta Dede Nia Nugraha ka Nyi Prima Utami simkuring sumping kadi para wargi sadaya moal panjang diutarakeun sok sanes panjang ge maksudna mah kadinya keneh musim kuring teh aya patekad dan anu awon patekadan anu insyaallah sim kuring sae. Hadirin rahimakumullah sim kuring ngangtung di ieu payunan para wargi sadaya sanes sedulur ilmu datang sanes jemarku pangabisa sim kuring teh kapaksa saresna maka anu tadi nama sim kuring teh parantos miwarang kan masuk biasa kumargi anjeunna aya suatu hal halangan teu tiasa diwakilkeun ka sanes nya kuring sim kuring teh ditewakeun teh di Cikarang cenah wa pupujeun cenah wa wayahna diajar nya sim kuring panginten maksakeun atanapi etang-etang diajar saupamina sim kuring nyarios di payun para wargi sadayana teu sapagodos teu sapatotos teu pikaresepun kasar garihal dina nyariosna hapunten anu kasuhun. Para bapak sinarang para ibu hadirin rahimakumullah sim kuring cunduk jauh cunduk sim kuring anggang datang ka ieu patempatan birehna sim kuring ngagaduhan pasini patari janji anu parantos ibadantenkeun sabarasa si kapengker sim kuring insyaallah ayeuna aya dina pangersana Allah tiasa nyumpingan dina waktosna anu parantos dibadantenkeun dina kaping 24 Februari anu maksudna sim kuring sumping ka dieu teh para wargi sadaya tinangtos bade masrahkeun pun anak anu namina nyaeta Ujang Dede Nia Nugraha kanggo ditikahkeun ka putra bapak di dieu anu namina nyaeta Neng
pima utami kanggo ditikakeun dina dinten ieu. Sakali deui sim kuring masrahkeun pun anak kanggo ditikahkeun ka bapa ku bapa ka putra bapa di dieu ka anu jenengan pima utami dina dinten ieu. Mungajaka para wargi sadaya utamina ka sepuhna ieu murang kali teh tepih tina didikan tepih tina cek pariposna mah sepi ku pangarti tuna ku pangabisa jauh tina bahasa utama kukituna sanes kanten sagala kakiranganipun anak nyangakeun ti luhur saujung rambut ti handap saiwas dampal ti gigir saguling lirik sarupa dalang mah eta mangga sanes kanten sim kuring nyangakeun kanggo ngadidikna panginten pamisik bahasa Ciamis mah kanggo ngawarahna asal ngawaretakeun positif. Oke kalingkungan di dieu panginten saumina saupamina aya sanes katan kagiatan bidang kesosialan maka pun anak masrahkeun ajak kalayan na dibimbing ku lingkungan di dieu saupamina anu teu keuna anu sapagodos pangnepakeun pangawasiatankeun asa ka jalan anu positif. Anu salajengna para wargi sadaya urang dorog-dorogkeun bae Kang lah. Sim kuring sanes nyalira katingali ku para wargi sadaya aletan anu sakitu ngaleutna sim kuring estu teu jingjing teu bawa teu kapal teu keupel sumpingna ka dieu teh cek paripasana malengo mung panginten tawisna mikasih ka nu janten putra di dieu utamina ka janten rama sareng ibuna sim kuring teh panginten nyandak ari samping sacawir mah senal sarampasan mah etang-etang eta mah tong megatkeun tali karuhun etang-etang cek saparut paripaosna mah tali kaasih tanda kananyaah tong ditingali matarina tapi mudah-mudahan eta anu partos dicanak teh sing ageng mangpaatna kalian sing ageng barokahna amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu salajeng dari para wargi sadaya bawa pilih atanapi tinangtos rombongan sim kuring katingalina kirang raos ditingalina dina rengkak polahna teu matak pikaresepeun apunten kirang duduga prayoga panata cologog apunten kasadayana utamina karereng kapanitiaan di dieu birehna kaayaan sim kuring anu sakitu buktosna da sim kuring mah rumaos aya oge ti pakampungan nami teh Ciamis kota aya kuring mah salasna mah kedudukan namanya di perkampungan sok tinangtos panginten kirang tata tertib kasopanana dan kirang sapertos anu sanes-sanes ieu nyuda sapunten kasadayana kalajenganana para wargi sadayana urang ruangkeun ku urang sadayana ieu calon mempelai dina sabadana diakatikahan engke mudah-mudahan anjeunna dina ngemban rumah tanggana singeunaan kana rumah tangga Rasul kalayan aya dina ridwan Rasulullah taala saupena anjeunna dipasihan turunan istri atanapi pangmaket sing didamel istri pemising istri anu sing solehah saupena pamaget sing soleh kalian sing taat ka ibu ramana kalian mudah-mudahan ieu pun anak dina ngalaksanakeun rumah tanggana sing ngajantankeun ningkatkeun kana ibadah katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin. Saupamina anjeunna tinangtos aya dina rumah tangga para wargi sadaya sok aya pakotrek iteukna atuh dina kukituna sing dipasihan kakiatan sing gampil menak jalan kaluarna anu positif amin ya Allah ya rabbal alamin. Rupina apa mung sakitu kirang langkungna apunten kirang betase kirang laresna kirang beres entep seureun hapunten saya beri tadi kapaksa gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena ke orang eces tembres singkat padat jelas uihna nyadak berkat
Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maksud sinarang tujuan karena ke orang mulia pisan. Icamis ngalit ngengkeuy ngabandalet saur sebut teh mah ngemat-ngemat nyatang pindang lamun cek dina lagu mah mawar bodas mapai jalan satapak menit tebih cenanya. Ari saur jang dede mah da teu tebih caket moal hanyakal. Yakin di dieu neng Pima teh nya caang geulis bae nolerkom bohay. Ditutup di hadap sieup di sawang di tukang lenjak. Pinantun pi mantun si bapak teh istuning bae nolerkom mah kitu teh Bu. Kugituna pribados salaku wakil ti bapak dari sinareng Ibu Yani nampi kalayan lapang dada kalian suka bunga tur aya dina ridona Allah Subhanahu wa taala karena maksudna pun bapak sarombongan mobil khusus jang dede anu bade ngarumah tanggi laki rabi sinareng neng Pima Utami anu geulis kawanti-wanti enak kabina-bina maling warna ngaruponeng ulah teu urang camis mah. Namun pribados nya henteu gagabah sanajan kamari bulan kamari urang sinareng si bapak parantos pas ini janji duka ieu mah jang dedenya urang taroskeun we ka jenisna. Tapi pidoa ti sepuh ti urang sadaya mah mudah-mudahan sing kauntun tipung patambang beas batu purun ke si Neng ya. Iya purun si Neng Pima daek ya. Pidoana we ti sadayana. Tapi kugituna tadi teh si bapak cenah teu kapal keupel da teu ka keupel henteu ngarepkeun kapal di keupel Pak Abot betak teu ka keupel henteu jangjang jingjing da teu kaduh jangjangna henteu nu abdi mah nu kitu mah henteu butuh cacanakan mobil henteu butuh kitu nya. Tapi pidoana ti sadayana malah mandar ieu hiji jajaka jang dede anu bade ngalepas lajang ya. Bade ngadahu rumah tangki kaneng Pima pidoana ti sadayana mudah-mudahan nya ceuk dina epi barudak zaman ayeuna mah sing samawa kitu nya sakinah mawadah warahmah nuturkeun kana ajaran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tah kitu sepuh tapi tadi ngaharewos ka abdi neng Pima teh cenah Pak Ustad wayahna si ADD teh kedah nyadak syarat naon syaratna nu penting mah satia neng abdi mah teu butuh satia cenah hari satia mah salawas ti nu ngora setia atuh alim selingkuh tiada akhir hayang naon neng hayang 1 juta cenah nanda yang dia teh 1 juta nanda tapi lain artos naon tuh satia jujur sinareng takwa. Nah eta bekal kanggo rumah tanggi tong anu anyar anu heubeul oge sami insyaallah lamun bekalna 1 juta komo jeung aya artosna nya insyaallah rumah tanggi urang aya dina sakinah mawadah warahmah. Hadirin nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala entong dilami-lami orang calukan ku pribados neng Pimana ameh jelas jalentre nya urang taros ku pribados urang sadaya neng Pima anu geulis nya Mamah Yani mangga papageun neng Pimana neng Pima geuwat ka dieu neng Pak Ustad kadongkapan tamu sasarina mah sok nyalira pabrok jeung abdi ge blesur kana mata teh kik we hungkul gitu. Ayeuna mah ngalet asa reuas rek demo gitu. Tah demo da kudu ka kabupaten ka ditu ka DPRD. Ieu mah demo teh ka lembur cenah nya. Mata lagu da ge mawar bodas. Ka dieu geulis Pak Ustad kasumpingan tamu ya. Tadi teh si bapak nyerenkeun cenah di luhur sinareng ketuna dihanap sinareng sapatuna neng Pima mah khusus anu tengah sagede mutu sagede mutu atas aya gelis
sok Bu tingali molahan nyakal yakin jang Dede teu salah pilih jeung teu ngalindur nya jelas enjing kene bentres teuing bohaya pokona mah ieu kembang hiji-hijina di Ciawi Bapak Ibu nya tuh geuning nya sampai jang Dede pan jagah kos Gatot Kaca lungguhna kos Arjuna ninggangkeun nya bidadari Allahu Akbar. Nah kebelah gelis wayahna sarpengan mamah gigireun si Neng mamah nah gelis Neng Pima Bapak Ustad bari calik maka Neng bari calik Neng kepada sudah cangkel mangga bari calik sok mamah palih ditu mamahnya Nina palih ditu mamah ayahnya palih ditu nah Neng Pima nu gelis Pak Ustad kasumpingan tamu di Ciamis meni sarombongan nyanak mobil sagala ku Pak Ustad teh ditampi mobil nama ada abo gitu tamu nawe humpul jamina humpul di tami sinarang nyanak jang Dede anu bade paniatana anu mulia bade ngadahu ngarumah tanggi sinarang Neng bade ditampi gelis ditampi alhamdulillahirabbil alamin keprok sadayana bapak-bapak ibu-ibu keprok atuh alhamdulillah ditampinya kalian ridana Allah Subhanahu wa taala tapi teh yang Dedenya aduh ting patena gebroy itu foto sapang legana aduh ting sieun we wih deui cenah alhamdulillah ditampi tak kitu bapak-bapak ibu-ibu nya harus dimulakan ke Allah Subhanahu wa taala kanggo serah terima parantos ditampi ku jenisna Neng Pima nya kitu ayeuna urang lajengkeun nya karena simbolis nya serah terima barang satacana di rapalan kanggo Neng Pima mangga cari di dieu geulis sareng pikiran si Aa nah yen kanggo sakantenan di lapalan ku panai parantos ngantosan kalau si balus mana kamera teh tong ngamara wae pembawa acara ya mama ya simbolis jeung si ibu mana tak teteh nya ku mamahna Pima alhamdulillah mangga atos tacan ke labu nah 1 2 3 ade nu kasih foto di foto wae mangga sok saliman Bu saliman rada lame Bu saliman atuh nuju di kamera nah, 1 2 3 tahan cekek nah gitu mangga Bu alhamdulillah nu sanesna mangga ibu-ibu sok disarankeun sanesna kanggo serah terima dikecakapeun sakitu pribados salaku pembawa acara sinareng sakantenan salaku penerima besan sarombongan di Ciamis nya nuhunkeun dihapunten bilih aya cariosan anu ngabletruk kana teu ngablentang kana tarang nu pondok nyogok nu panang nyugak nuhunkeun dihapunten urang majengkeun kana acara akad nikah anu sakral pidoana ti salena mudah-mudahan sing lancar ila hadiniah wa qulatin sholihah hilahati al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin sakitu ti pribados assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh urang lanjutkeun kana akad nikah setelah akad nikah kurang lantunkeun ayat-ayat suci Al-Quran supados barokah nah a'udzubillahi minasyaitonir rajim
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. Sadaqallahul adzim. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah, amma ba'd. Hadirin yang selalu mengharapkan ridho Allah. Baiklah, di pagi hari menjelang siang ini insyaallah sesaat lagi kita akan menghadiri suatu peristiwa yang sangat sakral dari setiap insan dimanapun berada, yaitu akad pernikahan. Semuanya sudah lengkap, sudah sesuai dengan data-data dari ijazah dan dari akta kelahiran. Saya kira sudah lengkap semua. Rukun nikah ada 5. Yang pertama ada mempelai laki-laki, ada mempelai wanita, ada bapak wali, kemudian saksi semua yang hadir, kemudian yang 5 ijab dan kabul. Kasep, ijab kabulnya sudah siap? Cek Dede dengan bahasa Sunda ya, mudah ya. Ya, siap ya, mangga. Ulurkan tangannya, latihan dulu. Di mana kalimat itu langsung dihalarnya. Bapak kantong giringan banyak. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Jang Dede Nia Nugraha, Bapak nikahkan anjeun kaputri tegas Bapak Neng Pin. Kalayan mas kawin. Mas kawinnya apa deh? Emas 10 gram dibayar tunai. Ya, tunainya naik langsung dijawab. Lima nikahna ning Pin. Sudah siap ya deh ya? Siap. Apal. Tos apal 2 minggu Pak Ustadz ya teh. Apalkeun wae dina mobil oge geus dites mah tuh bilang mah biasa sakasep. Ya cep dedenya. Neng geulis direndengkeun teh bade dinaonkeun ditecepkeun. Bade dini dinikahkeun. Kahoyong saha nikah teh geulis? Kahoyong nyadira mah janten. Kahoyong duaan. Direstuan ku ibu sareng Rama. Leres ieu saha ieu teh?
Siapnya ngiringan heula. Pamil, pimpin heula pamil. Sok, mayun ka bapaknya. Niatkeun cariosan nengnya, sok mayun ka bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Abah. Kalian. Kakun. Kang Dede Nugraha. Salawan mas kawin. Emas 10 gram dibayar kontan. Itu gelisnya cariosan saha gelis nu teh. Cariosan nengnya saliblah ka bapak sok doanya. Duh, alhamdulillah bapaknya neng tiasa dibalian langsung ku bapaknya. Angga hadirin anu semerau, mangga sate acan pelaksanaan ijab kabul, udah ngawasin lah khutbah nikah. Kang Ustad, ajeng wae pangdanya sesajang ngiring istighfar sareng 2 kalimat syahadat. Saatos ijab kabul pamunut kasadayana teu keprong, tidak tepuk tangan, urang langsung doa ka Allah. Mudah-mudahan kedua mempelai ieu dijantenkeun ku Allah rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah. Amin. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. Mangga sareng urang deui istighfar sadayana mangga. Astaghfirullahalazim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujawwijuka lama amara bihi bima'rufin aw tasrihim bi ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Dede Nian Nugraha Bapak nikahkeun anjeun hak beuki terus Bapak sepi mah utami dengan mas kawin 10 emas dibayar tunai. Abi tapi nikah sareng kawinan di utami putri kandung Bapak kalian mas kawin emas 10 gram dibayar tunai. Sahnya. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jamal bainakuma fi khairin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jamal bainakuma fi khairin.
walhamdulillahirabbil alamin. Maka didedel doa ku pangersa Bapak Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, ya, pidana sadayana berjalan dengan lancar ya. Ibados selaku pembawa acara untuk punten nusa ageng-agengna kin urang lajengkeun sapadana beres administrasi sinaran Bapak Naib ti KUA lajengkeun kana saweran aya 2 saweran, hiji saweran umum ya nu biasa, kedua saweran ti sepuhna ya ti Bapak Darip ti artos 1000 dugi ka 100.000. Iya nazar Bapak Darip nya bade dilaksanakeun upami neng pima nikah bade nyawer ti 1000 dugi ka 100.000-an. Itu kan dilajengkeun deui kana door press kayak mobil Avanza oge. Sakedik kanggo supir ti besan aya mobil anu bade keluar ya. Kanggo supir ti besan aya mobil anu bade keluar. Mangga supados nu palih kidul. Nu palih kidul, palih balik parkirna. Masuk di rombongan besan marajo kabeh payun ya mungkin aya nu keluar mobil sok ada saja Pak Naib bade di atas nama Menteri Agama Republik Indonesia pribadi selaku petugas kameramen neng ya tati guys ini surat nikahnya akan diberikan langsung ya siap ya. Maka selamat menempuh hidup baru, semoga dijadikan oleh Allah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Ya tahan tinggal ka dieu teh. Pak, tinggal ka dieu tahan. Ya kali deui. Oke. Ya. Gas, 1 2 3 tahan. Alhamdulillah. Perlu dibuka ya nak. Bila sakit fotoan. harus aku petugas wajib oleh Pak Ustadz ya pengatur acara. Bila itu walhidayah walaupun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanggo mas kawin simbolis nolong uang pilih ada taruh beli gege nya mohon ganti camis teh angkat teh pada subuh 12 subuh gitu ya. Oke. Mata di haturan mangga taruang heula kanggo para tatamu besan mangga sepuh. Salamu ala yasin habibillah salatullah
emak bapak hampura neng ngandung di kakandung 8 bulan emak tengenah sare nang kuban hese nang karak berat nyagigirnya kitu bae emak hampura neng tos toledar neng diagengkeun disusuan diobehan geus ngobehan tai tapi emak teu ngarasa geut terus dugi ka ageng neng diuruskeun emak disakolakeun geus sajabana neng ayana ngalepaskeun lajang neng ngadahu ke rumah tanggi ke adede anu gagah sos kata kaca. Alhamdulillah pilihan abdi nyalira ma bapa hampura upami neng tedamang bapa neng tedamang ngarasa tengenah hariwang neng tebih ngarasa menang oh pilih sian kumaonam da kumaonam lagi Allah neng ada bari kumaula kanu janten aa jang dedek nia nugraha pidoa na ti emak sinarang bapak kasadayana kum anu ngariung di dieu mudah-mudahan rumah tanggi neng pima utami ieu sing aya dina ridona Allah Subhanahu wa taala mah bangsa kadar nitipkeun abieun anak jang dedek ka urang dieu sadayana saparantos nyebut nabung hapunten ngiwa ka di awurkeun sakeatan rek samanya ami henteu rareueuh Balai sakedik anu didugikeun ka jang dedek sing jantan imam kana jantan istrina pades kasadayana amin ya Allah ya rabbal alamin sareng jana rumah tanggana rukun runtut layut geget salalamina mugia sing langgeng dugi kajaga dina rumah tanggana sing kenging rumah tangga anu sakinah mawadah warahmah burung jalan ka gunung Majalah nararapi tenang tadi jatuh selaput dina rumah tangga hikmatna manulas si kantara hidup kuat tenang lagi kan bismillah abdi ngawitan nyebat asmana nu agung nyebat asmana nu agung abdi anu ngawitan nyawera anu pangantenan anu nembe di akadan kidung minangka panuhun ka Gusti Robul Ijati asa umatna panada abdi ka Gusti mugi ieu pertikahan aya dina karidoan Gusti amin tenang dipirasi para sepuh dia paruji kulawargi tatangga saminyala teu nguciwakeun diri pisanteun padaga
rumah tangga Cimastiti. Oke, tuturkeun anu jantan salaki. Kitu ari kewajiban istri. Tuturkeun dunya, rauh tur akhirat. Tuh sagala kahirupan sorang tanpa karingarang sing tenang. Sing percaya kana diri pantrang kedaga aminan brahmiya. Lempangna umat pangeran inuluran kabagjangan alaun hidup duaan brahmian salalamina sakit tulu kapil hatur kanu geus kanu kasep mugi ya mangpaatna khusus panganten sakali umumna kasadayana amin ya robbal alamin amin ya robbal alamin mugi Gusti nang tayungan ka umatna sadayana sok panganten ngadeg Ya, lanjut baik. Salam
Sit down.